Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu di mana bae ayana. Atur nuhun kanu parantos manco sareng maparin komentar oge laikna. Mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasihkeun ka Mang Angga. Mangga mitra sapados tanya kolong tengkan waktos urang barendungan bae dongengna. Brung Gek diuk deui dina anggon. Orok ngagoplek keneh. Sakapeung ngablengeh orok teh imut lucu. Nanin anteng sakadapan nempo orok nu keur tibra. Na atuh ana cep teh karasa kana tak ayah watis anu nyacep. Cungungung kadenge sada anjing pating cungungung deui. Sakujur awak lir disebutan ku Cibun. Barengan hiliwir sengit malati. Barang ngaret nanin ngararet ka belah juru kamarna. Na atuh ana breh teh Jaka geus ngajantang tukang ngeunana. Raksukan cara mangkukna. Odongkang leungeunna ngaranggem pigelang nanin. Demi nanin telemek teh nyarek basa Jaka nungtun manehna ngajakan kaluar kamarna teh. Nurut weh. Jog ka petengahan. Nanin terus ditungtun ka lawang panto anu geus muka ngagemblang. Di luar geus nyampak motor nu geus hurung ngajugrug disandarkeun di buruan. Palacat Jaka naekan motorna. Beri pok ngomong ka nanin. Sok naik cek Jaka. Coba carita mangsa Jaka umajak. Nanin terus unggah diuk anjeun ceuleuh di tukangan Jaka. Dius weh motor teh ngadius terus nyemprung di jalan aspal meulah simpena peuting. Dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu. Perasaan nanin asa kuting trim betah ngumawasa rasa hatena. Dina mangsa harita asa embung pajauh sungkan papisah. Nanin nangkep geget tonggong Jaka nu keur mawa motorna. Motor eureun lebah pengkolan di wewengkon tanjakan gaya Jayagiri deui wae mitra. Motor teh eureun lebah pengkolan di wewengkon Jayagiri nu lega rada nyingkur sisi lamping. Pok Jaka kadal carita. Nin inget teu urang kungsi eureun lebah dieu yeuh. Harita nanin kabulusan kahujanan balik ti Subang. Ditanya kitu nanin teu wakan nembalan. Panonna kalah kanetep ka Jaka. Tapi bari unggul jeung manco kana kaca helm hideung nu nutup lebah matana. Poek hese disidik-sidikna. Buka tuh kaca helmna Kang. Kaca helmna buka nanin hayang nempo. Ceuk nanin hayang nempo beungeutna. Tapi nu dititah muka kaca helmna teh anggur tutunjuk kana jaket nu keur dipakena bari pok ngomong deui. Yeuh Kang Jaka baheula kungsi mikeun jaket ieu keur ngahaneutan awak nanin. Ngan harita nanin embung. Kusabab nanin embung Kang Jaka gering asup angin pan. Buka kaca helmna. Nanin sono hoyong ningali Kang. Cek nanin bari ngambekan. Ngarasakeun hawa penting di wewengkon tanjakan Jayagiri Bandung. Telila salangsang kangse bau taneuh baseuh. Jeung bau hanyir kaseusup. Renjag nanin ngarenjag. Bari luak liuk nempoan sabudeureun. Red kana leungeuna nu keur diranggem ku Jaka. Renjag nanin ngarenjag deui. Kusabab nempor ramo Jaka bareuh geuneuk jeung herang. Tilu ramona geus ngaplek awas tetulangan.
Berenga kitu Jaka buru-buru ngalesotkeun cakalanana. Eta kunaon Kang? Tanya Nanin. Ditanya samudal kitu Jaka tawakan nembalan awas nu asa-asa rek ngomong oge. Sakadapan mah tungkul kawas buuk menang mabuk laju tanggah deui bari muka kaca helmna. Breh weh katempo ayeuna mah. Tetepna antep teu kicep. Tuluy perem tapi matana tembong bareuh jeung geuneuk. Urat ngageleng handapeun kongkolak panon palabah kencah. Sidi Kenin tempo kayana Kang baru geges kieu pan. Nya buruk nya bau cek Jaka sorana peuyeul katangan halon semu ngageri. Telila dayagdag awakna ngadayagdag sirahna ngadang heuk na atuh ana jurulung teh ngajurulung getih hideung ngalembereh tina beheungna salangseng kaambe bau kamper meuni nyegak bau kamper mireungeuh kitu Nanin undur-unduran mitra rasa diharudum ku kasieun suliwar ting harieung aya laleur pasuliwar terus ting salebar muru ka Nanin laleur hejo meuni gararade rikat leungeun Nanin tapis terus pakupis nempakan laleur hejo nu rek areun teu pan awakna manehna satakar kebak nyingkahkeun laleur nu ting harieung pikagilaeun matak pating buringkah bulu nu aya di awakna. Aduh, Kang Jaka. Hei, udang. Nanin, iya, nyaring iya, hei. Unaon atuh ieu teh? Kang Jaka. Hei, udang istighfar. Mitra kaum dangu diantara sadar jeung henteu. Kapireung sorapakat mah nyabit-nyabit ngaranna. Dina kaayaan kitu nya Nanin beunta kurucam kerecem sakedeung. Korejat meh nang ngorejat. Karasa dua leungeunna geus dina ranggeman pakat mah jadi bapana. Aduh, astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Cek Nanin. Song bapana ngasongkeun ciherang. Ya, nginum malah ya. Demi Nanin can kumpul pangacian. Sajongjongan mah mayanangan bating ngahulang lir nusawan. Ya, cek apa oge naon. Ya inum heula. Hadena teu ngababuk budak tah. Oh. Hadena teu ngababuk budak. Nah kunaon atuh ngimpi naon atuh ieu teh? Ngimpi naon atuh Nanin teh? Cek bapana hari weus-weus bari nyokot cai na luhur nakas. Sesangginum Nanin memeh sare song diasongkeun ka Nanin. Jam sabaraha ieu? Tanya Nanin bari rungah ringeuh. Jam 2. Jam 2 janeri gede geus ah. Apa kamu salah heula? Tembal bapana. Heung Bapak, sieun ih. Cek Nanin rada muringis. Wah. Kage balik geura. Wanian anak apa mah moal. Tong berangan. Cek bapakna. Awas nu geus ngajudi kana rupa nu geus karandapan kudu jadi anakna. Mitra kaum dangu awak janari bekitis nyalecap kana sumsum balung. Sakedapan mah Nanin dengan bating aulang ngaraga meneng. Tepuguh judul
lamunan bet kumalayang deui ka alam pangimpian nu bieu karandapan. Mitra kaum dangu, poe ka poe nu karandapan kunanin mungguh matak prihatin. Kusabab jiwana kapangaruhan ku ibar nu matak nganas. Taya catur nu dicaritakeun ukur jaka jeung jaka bae tiunggal babaturanana. Pun kitu deui beja ti tatangga-tatangga atawa saha bae. Nyaritakeun beja ngeunaan jaka nu geus jadi ririwah. Awas nu teu beak picaritaeun teh. Keuna ku babasan eueuh si jenat mah teu rame. Mana mulang ge aya bae dongengna. Sakapeung aya oge nu ngomongkeun basa jaka keur hirupna. Boh tinu hal anu pis kaseureun atawa pikasebeleun. Tapi lila-lila mah jadi pikakeungeun mun mireng bejana teh. Jaka nu mulang ka kalanggengan bet mawali bung gandrung. Nah nu mulang teh mawa kapanasaran amarah jeung dengdem. Nanin nu jaka majaret cenah jadi pamungkas lalakon kahirupanana. Duh dedeh teuing jaka nya mitra. Mitra kaum dangu dina kaayaan kitu torojo lulu sanggeus obrol-obrol sakedeung pok meh ngomong deui perkara jaka. Sedih nin, Cek lulu. eta mami nembongkeun kamarna ka barudak nu ngalayan. Potret, poster, kaset, lampu, disko, tip, ka salon-salon di wadahan eta teh. Mameh maot teh. Pakaian mah pakaian, sepatu beberah, pokona mah sagala rupa nu buat pakai jeung nanin, diteuneun eta teh ku jaka, di wadahan di kardusan si lomari. Disimbutan ku bandana. Teu meunang aya nu nyabak. Komo ngabongkar mah. Ngadat cenah kanyahoan ku si bule mah cenah. Cek lulu. Menengah kitu nanin ukur ngiceup. Barung mairan dongeng manehna. Tah eta oge tah. Helm ka meumeut jeung jaket eta heuh nu dipake mangsa kajadian. Majar teh cenah khusus paranti ulin jeung nanin cenah. Kateuing atuh lulu. Cek nanin gawat nempas. Pan kuring teh kungsi nempo. Heuh maksud teh kungsi nempo, teh kungsi nempo kacilakaanana. Geus ah. Ulah dicaritakeun wae karunya eta cenah si Imas kumaha dongengna. Tanya nanin. Oh Imas, calon pamajikanana teh. Nya. Ah. Imas mah alona mamih nu ti Majalengka eta teh. Kumaha? Si Imas mah alona mamihna nu ti Majalengka, nah nyaho Imas sagala. Cek lulu rada muncareng demi nanin ngan bati mesem. Nu ngaruksak masalah kieu dinya tah si Herman. Cek lulu deui. Geus ah. Kudu dibahas. Rusia uing geus apal kabeh jeung si bule ge. Sugan teh moal nepi ka kieu Gusti. Cek lulu. Ah, maksudna kumaha lulu? Tanya nanin. Geus ah, Nin. Bener cek si bule. Jaga diri weh. Uing balik heula ah. Dadah. Cek lulu bari cengkat. Lulu ikeun. Cek nanin penasaran. Tapi lulu temairan malah terus ngaleos bari gugupay. Ninggalkeun nanin nu gantung dengeun. Mitra kaum dangu,
Tepung jeung peuting nanin sok pinanggih deui jeung wegah. Najan kicep bentang kasawang endahna tapi angger teu matak ngalengitkeun laib dirina dina ngagalindengkeun karumasaan. Sanajan maena sadar yen dirina mah ukur dharma, najan tanjakan nang tangukur hatena nu geus leuseuh nu kakantun ukur liwungan ti warta ti jaka nu geus lila amit mungkur di alam dunia. Harita peuting beuki jempling meneran malam Jumaah, jempling peuting nu marangan ukur lamunan kusabab Herman nu jadi salakina geus mangkat deui ka tempat gawena di Jakarta. Mangsana nyusuan orok anteng dina lahunan. Caritaan ngeunaan jaka nu disidem saya ieu bet asa kaguare deui dina lamunan. Cek Nanin ngarahu hatena humandeuar miharap kalangkang bubar lalengitan. Dina kaayaan kitu na atuh ana cengungung teh sada anjing babaung ti jauhna. Serelek, ana serelek teh aya nu nyerelek. Seret-seret aya sora. Gebeg Nanin ngagebeg. Mireng reregan nu nyerelek sorangan. Kontan meh na ngareret. Teuila. Awas aya sada cak-cak. Naon eta teh? Cak-cak itu ada lain cak-cak. Nah kawas sora nu kumat cerak. Cek Nanin na jero hatena. Basa meh na ngadenge sora kawas sora cak-cak, tapi kawas nu kumat cerak. Sora cak-cak teh kawas kumat cerak nyaksi diri nu borangan. Red Nanin ngararet ka budakna, nyampak geus tibra, tapi parandene kitu ngahaja ku Nanin teh digolerkeun, sabab diri geus dibere rasa kakeung. Kang Jaka gitu. Cek Nanin na jero hatena. Tong ngingsieunan atuh Kang. Nin keung Gusti. Gerentes hatena marangan jajantung nudag digdug bari tuluy babacaan. Nin, hayu. Nah atuh cacap mena garantas kitu kadenge omongan Jaka umajak bari jeung geus ngajaga nalawang panto. Sura seuri kawas manggih bagja liwat saking. Kang Jaka, Hayu. kamana? Tanya Nanin. Song Jaka ngasongkeun leungeun ngajak indit malam mingguan cenah. Ayo malam mingguan lelempangan we. Ieu teh pan malam Jumaah. Oh malam Jumaah. Nya malam Jumaah. Nya itu ayo urang lelempangan we ka Braga liwat Bance yuk. Bon karet gubernuran ayo tapi moal KKP. Ukur jalan we tong sumbang simpang ah. Ganti heula atuh. Geura dangdan. Saruakeun baju Nanin meh payus ka tempona. Cek Jaka. Lelempangan? Hah? Lelempangan? Tanya Nanin. Nya lelempangan urang jalan-jalan. Ka Braga? Nya. Liwat Banceuy? Nya. Kalewatan kebon karet? Nya hayu sok ganti baju dangdan. Ka gubernuran? Tanya Nanin deui. Nya hayu. Capek atuh. Moal pandi tungtun ku Kang Jaka mau dilepaskeun. Tembal Jaka. Atuh sot weh budak teh digolerkeun ku Nanin. Direndengkeun jeung lanceukna nu geus sarua tibra. Jengkang ka hareup lomari rek salin baju.
Heuleut sawatara waktu ti harita di salah sahiji jalan nu teu jauh ti gubernuran nyampak Nanin jeung Jaka keur lempang weduaan bari silih cepeng panangan. Sepi jempling saja jalan ukur jalma hiji dua nu liliwatan pon kitu deui kendaraan. Hate Nanin bungangang dina paguneman sagala lalakon nu geus kaalaman teu leupas dicaritakeun. Bari leungeun pakaleng-kaleng aya kalana Jaka ngusapan duanana lempang antare mapai trotoar barang nepi ka palebah pilar nu teu jauh ti gubernuran nu kayuhan kudahan caringin lengkah Jaka kandeg ret Nanin ngararet ka Jaka breh pisan paroman Jaka ngadadak alun dari lapok ku Nanin ditanya Aya naon Kang Jaka? Di dia akang labu tenin tah motor ngahantem pilar iya ya sugan teges dina pengkolan tuh beling lampu oge aya keneh tuh getih garing lagi aya keneh tuh sisi tembokan sedik deui na sisi trotoar cek Jaka nuduhkeun. Anu Nanin hidang nuturkeun nah atuh ana breh teh ujug-ujug ka tempok motorna ngajugrug bari jeung ancur budak rakan. Breh deui nyampak Jaka ngajoprak malang dina trotoar getih ngalai tina sirahna disegigireun helm nu geus hancur. Mitra kaum dangu nempok kitu Nanin teh inget kana purwada kesina ujug-ujug mehna muru ka Jaka nu keur ngajoprak bari jojorowokan minta tulung kanu araya di dinya. Apa? Tulungan, Kang Jaka, udah Kang. Nanin abragan tapi betku aneh basa mayeh narek lumpat suku maniasa ku berat tuluy mah mena ceri ngadeng diut bari sumambat kanu jadi bapa minta tulung. Bapak tulungan itu Kang Jaka cilaka Bapak. Nanin ngocak najan tikoro asa disasak tapi lilakulilaan mah manehna kawas nu beunang ku eureup-eureup teu biji lesora barang brai panuna bentak breh weh bapana geus ngajang jandang tung gigireun budakna aya di sisina geus sareti brah kunaon Nanin cek pakat mah kalau jadi anakna. Ditanya kitu Nanin ngahulang puguh teu ngarti kana patalekan bapana. Kunaon atuh Nanin ieu teh kunaon? Cek indungna. Ret Nanin rurat pelet arak sidik ayeuna mah mehna teh keur aya di lurenggon teu ka mana-mana bari aya sagigireun orokna nu keur ngagebrati brah Parancahan atuh bapana ieu bau kamper jeung minyak duyung meneh nyegak ieu teh cek Ambu Ika. jempe Cek pakat mah kagarwana bari ngahuit ih aya naon atuh ieu teh? cek si Ambu bari bibir girigan sorangan tuluy diuk gigireun Nanin. babacaan atuh Nin. Babacaan geura aing mah ih hariwang. Cek Ambu Ika ka anakna. Ih Ambu Nanin mah tarapoho. Tembal Nanin. Manggas beda teu nyilakakeun ieu. Cek bakat mak bari pok deui nyarita. Ingetan panungtunganana masih napol wae ka Nanin eta teh. Kon, dageus wayahna mulang mamulang. Duakeun we ulah pegat. Batir. Sok inu malaya. Tong dibeakeun. Cek bapana bari ngasongkeun cai menang ngajian. Pergot ku Nanin diinum. Satuluyna sirana dikeprukan ku cai sesa manehna nginum. Geus kitu diulas-ulaskeun kana tonggong jeung niup embun-embunanana tuluy ngupahan. Geus waras. Moal naon anak bapak mah. Tangguh.
Mitra kaum dangu kocapkeun saminggu ti sapra kajadian harita. Panci pabeberang Herman salakina nanin can waktuna mulang masih keneh di pangumbaraan tempat gawena nu aya di Jakarta. Harita teh di imah nanin nyampak lulu jeung Amai ka bogohna. Ari Amai teh kawilang sobatna Jaka teh sanggeus rengse babacakan pok Amai ngamimitian deui muka carita ngeunaan Jaka. Yah Nin, sabenerna mah Jaka teh basa nanin kabejakeun jeung Herman ngaja eta teh manehna ngajauhan embung di tepungan timburu basana loba dedengion teh ditu ti dieu komo apaleun si Herman sok aya we di tepas nanin mah unggal waktu kawa sok mondok moe. Kang Amai pan geus dibejakeun bari teu ogenan cek kuring teh geus bebeja ka Kang Jaka pan geus nyarita teh rumasa aing percaya tapi Kang Jaka beuki ngajauhan. Sugan teh moal kadinya lakona. Akang jeung si bule ge si Jaka anyar-anyar menang wal teh ti teh mayang eta teh. 3 bulan ka tukang sama meh nanin kawin jeung Herman. Kadeo Nin, kadeo. Mehna boga rasa salah antuk nama. Si bulena nya si Jaka asa geus marabkeun nanin cenah ka si Herman. Cek Amai bari ngarahu ngeungeun kitu nanin kerung can kaharti kumaha maksudna. Kela maksudna teh kumaha Kang Amai? Kapanan jiwa muda harita mah boboloneun cek bebasan teh mah can asa kejeuhan teh meureun kasebutna. Ari kitu kumaha? Ngan basa geus 4 tahun kahareupna kakarakta si bule teh ngartieun. Ieu ge bubuhan teh mayang ngaguar soal si Herman. Kabogona si Herman harita teh sobat teh mayang. Parucahan si Herman mah cenah. Kege kabuka mun nanin percaya si eta mah wani ngahalalkeun sagala cara tuh. Cek Amai tandes. Kang Amai geus moal percaya nanin mah. Cek Amai deui. Mitra kaum dangu langit kawas nu surti midangkeun layung ngabeberah pikir nanin nu geus kapahung. Batina malipir neang sadrah ti jirim Jaka nu geus teu marangan deui lengkahna di alam dunia. Jaka kawas nu pundung ninggalan talatah. Kawas nu nunda panghiap Rabuh magelaran dina werdaya nusanyana. Waktos Mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.